Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. A'udzu billahi minan nari wa min syarril kufar wa min ghadabil jabbar. Al-izzatu lillahi wa li rasulihi wa lil mu'minin. Masih dina surat At-Taubat ayat ke 123 na halaman terakhir insyaallah kana surat Yunus. Dua dinten deui dan dua kali pertemuan deh. Ya ayyuhalladzina amanu, he jalma-jalma amanu anu ariman kabeh ye jalma-jalma. Qatilu kudu dilawan atawa kudu diperangan ku anjeun. Saha nu kudu dilawan? Alladzina kajama-jama yalunakum di sekitar anjen minal kufari ti jama-jama kafir. Jadi waktu harita Rasulullah di tahun ke-10 tahun Hijriyah anjeunna nguriling ka Taif, ka Yamama, ka Hadramut, ka Hijaz, ka Romawi. Syiar Islam nanjeurkeun kebenaran, numpas kakafiran. Jadi sanes diam tapi nguriling nanjerkeun atau ngahirupkeun agama anu leres munggu Allah tegasna agama Islam. Nah make aya kakiatan nguriling kitu margida janji Allah di dieu dina Quran. Wa yajidu jeung tangtuna baka aya mangihan fikum dina diri anjeun para syuhada gildotan nyaeta kategasan kekuatan hate. Kategasan bari dina katakwaan, lain kategasan berani babi, tapi ieu mah kategasan dina kebenaran. Wa'lamu jeung kanyahokeun ku anjeun jalma-jalma nu takwa annallaha sanyana ari Gusti Allah ma'al muttaqin sartana jalma-jalma anu takwa. Jadi tak aya karaguan dina hatena, tegas ngalawan kakafiran, nanjerkeun kebenaran. Wa idza jeung samang-samang sama unzilat diturunkeun naon suratun hiji surat. Faminhu mangka ti antara manehnana mayakulu man ari aya jalma-jalma yakulu nyarios kieu. Ayyukum nah aya di antara anjeun jadathu kana bertambahhu hate anjeun hadihi imanan ku ieu surat imanan iman anjeun. Fa ammal ladina amanu mangka anapun ari itu jalma-jalma nu iman fajadathum maka bertambah ieu kajama-jama anu takwa imanan iman maranehanana. Wahum yastabsiruna wahum jeung eta tetep pikeun jama-jama anu takwa anu iman yastabsiruna maranehanana dina kaayaan barungah. Bungah kunaon sabab bungah bertambah iman, bungah bertambah ilmu, bungah bertambah ketakwaan. Tapi sabalikna wa ammal ladzina fi qulubihim maradun wa amma jeung anapon alladzina ari jama-jama fi dina qulubihim hatena ieu jama-jama maradun aya panyakit. Tegasna hatena gering, karunya ada jalma kafir jeung anu munafik teh hatena teh gering. Fajadathum maka bertambah hum ka itu jalma-jalma munafik nu kafir rizsan ka kotoran hatena. Ila rizihim dina luhureun ka kotor hate nu sejen. Wa matu jeung ari paehna itu jalma-jalma kafir atawa nu munafik wahum eta tetep maut na jalma-jalma kafir atawa jalma-jalma munafik
kafirun dina kaayaan kafir. A'udzubillah. Jadi lamun teu ayeuna buru-buru diubaran hate, teu ayeuna diubaran ku majlis talim hate-hate urang nu kotor bisi maot dina kaayaan munafik atawa maot dina kaayaan kafir. Taku kituna termasuk abdi hate teh mesti kene kotor hese nyucina kajaba ku majlis talim ku terangan-keterangan ti para alim ulama supados urang bersih hate teu aya rasa munafik teu aya kakupuran kalian insyaallah urang sadayana maot aya dina kaimanan maot nyandak iman jeung Islam mugia urang sadayana kalebet umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu li wa lakum mugi aya manfaatna dina dinten ieu. Insyaallah papenak deui dina dinten enjing. Barakallahu li wa lakum. Shadaqallahul adzim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.